Raksa Art Production. Hanu hanai Kamu kesadarnya ya bantu. hanu hanu Anu karaos atuh teh. jeung teuingeun neungeul teh abong kadeungeun-deungeun sakitu uing amanat Raksa Art Production. Ari ieu puhu ceuli uing nu diteungeul hanu hanu Nah atunya nenggul teh. Duh geuning kieu rasana ari hayang kanu geulis Oh, marukan atuh. Anas pamajikan uing nu opat diserahkeun. Ayeuna mah rek dibalikan deui we. Oh, anu mana anu dibalikan deui teh? Anu ti heula nu kolot. Kot atuh eta mah. Kan geus teu aya. Henteu aya ka mana? Kan geus dikukuring dikawin nu eta mah. Kusaha? Kukuring ban. Kumaha Nya pan kamari bebeja geuning. Hayang geuning menega. Hehe. Ari nu hiji deui nu kadua kusaha? Pan ku abdi eta mah. Itu Da kalengoh atuh kumaha. anu bibirna sok kaharep. Nya. La ilaha illallah. Ari eta nu matana leutik kusaha? Banta mah ku eye. Kusaha? Eh, Hayangeun. kumanehna dibawa. Itu. Ari nu hiji deui. Anu bungsu kusaha? Lan? Anu hiji deui nu bungsu. Eta mah pan aya bejana teh gebrus ka sumur, Pan. Itu. Pamajikan uing teh gerebus ke sumur. Nya. Anu halayung. Teuingeun. Mana horeng geuning kieu rasana? Ari mungguh jalma anu sarakah karasa sarakah teh ayeuna. Marukan ulah oge. Satadina mah uing teh hayang boga pamajikan geulis. Ngan kari-kari atuh ayeuna naha geuning jadi anu heubeul hanas dipiceun, anu paneuri teu ngajadi. Uing rek balik ayeuna mah. Geus pamajikan eueuh mah sugan we laku deui uing dari ka meme mah piraku sugan. Selampahna para praja ing selawe negara nu sabe kasor di medan tanah lega. Aya anu ngajampana bugang jadi babatang perlaya di medan perang. Aya anu ngulang tanpa daksa lantaran tatu ragana. Hegurang teuneun dihandeuleun sim geusan sampureun cagtuna dihanjuang siang gehisan alaeun. Sumangat nyatana yo Sri Nalendra Praja Negara Alengka Prabu Somali anu kasonong lenggah setinggil nampi warta ti sadaya anu aya yen para praja ing salawe nagara parantos sami bubar katawuran di Pasangrahan. Hanang Sri Nalendra istu kaget marga aya beja yen aya praja ing negara nyata Prabu wis rawa lumampa tak rasa lumakuna Sri Nalendra henge setinggi. Wahai kadala di Mangli syukur bagja kamayangan mane anu geus bisa ngabaktikeun raga ka kaula. Nuhun kula nurus pangadi Gusti. Ananging mugi Gusti uning ngawirahi dina danget ieu kasonong aya salah sawiji tamu nyadana ti negara Lokapala. Saha? Alah moal buah batur uing baheula di pasantren. Manawi telepat Prabu Wisrawa. Buru-buru ke dieu kitu di mana ayeuna? Keun kulahan umapageun Wisrawa enga. Somali ieu pula Wisrawa.
Sumali. Geus lawas urang teh teu papanggih. Geus lami urang teh teu patepang. Nuhun ari mungus calalageun anu hayah ieu. Ya Prasta, Mali, ieu teh batur kula baheula di pertapan. Sok di dieu calikna Wisawa. Anu ieu. Caca mari Muapa ler manggi Muapa sabulan Hayayu make payu Kumaha manuma Saat Production. Pikir abi keretagimu sok asa kasuatu Subuh-subuh geus baebat. Hayang rongkong krokun pugu mangapun sobat. Teratarean lalongon. Tarende berem ayeuna marende hideung. Hendak kaya kolentang. Eta bagi hebel ayeuna mah begini deung. Lawas-lawas rasa edan. Turiang mah bapa Turiang dina babatu Melak pandang Mikah hoyong Jatah Hari tahun Kita matak jadi geriki Kembang merah jeung mawar Puntiris majung-juna paranjang deui salajengipun Nyai. Hari loba kakeung aringgis paanggang kepiting katojo bulan mipiran kanyirin leuweung penting asa sabulan pikiran bepene deung kapungkur kaci malela Ayeuna Neng tumpak pindi kahilirkeun wae
pangakonan Srina Atanira iya ingapangkonan hingga pangakonan ya Srinata ya Srinata ieu kersana Prabu Wisrawa sampun dumugi dateng lengah hingga pangkonan praja negara alengkah inggih Prabu Sumali sono sakalangkung Sri Nalendra marga lawas hanteu patepang lami hanteu kapanggih ayeuna paamprok jongok sawatara taun lilana istu bungah pacampur jeung sedih cuma lima anu ngandika lan sadayana sami bengong aning mangga deni raharsa panganika Prabu Sumali anu pinuh ku kadeudeuh wah ayu Kakang Wisrawa nuhun geuning geus taweh wo ayeuna urang baheula keur ngora babarengan ngala pangabisa mangsa keur leutik urang teh babarengan nyungsi pangarti ari pamprok geus pada kolong oh syukur we ri panjang umur maka Sumali dageus kieu kumaha atuh lain kahayang manusa kabeh gegerak pangeran manusa mah tina ngora jadi kolot teh geus mangrupa pasti nu teu bisa dipungkir deui nya ye kukituna atuh hampura kula teh atah anyang lain kudu ngadenge yen salira teh geus sakieu kaayaan bari jeung jebud nuhun kayang agung jemar ka salira paduka nu jadi raja aduh sono mah sakalangkung ka tapi goreng kasebutna lamun ayeuna kula teu tumanya aya naon akan teh ngendong we dieu nya kangnya sono urut bareto urang parebut kuah sok inget geuning basa urang terus gelut parebut eta geuning sangut tutung naon ngaranna liwet ari liwet tutung kerakna pangabeuki uing pan ku akang dipiceun pan uing ngambek uing ingat keneh ditampilin ku akang uing ngagoler eta uing seuri ari aprok ayeuna geus pada kolot lain ari akang boga anak henteu numatak Sumali pangna dieu teh kula terek nagih janji pasini urang baheula opan geuning ceuk akang teh kieu di mana urang geus kolot diparengkeun ku pangeran boga anak urang bebesanan ngadenge beja Somali teh cenah boga anak geulis nu disebut Putri Kedaton Sang Sudewi Sukesi bener Kang ari akang kitu boga anak kula teh boga anak lalaki syukur ari cakin boga anak cakin lalaki kuring ge boga anak cewek Kang jadi meureun lamun kitu mah urang teh jadi bebesanan ngan ieu teh gede kahanyakalan akang teh kependirian kumaha dari Somali kapanerian Kang kuring teh ayeuna geus ngayakeun saembara blabar kawat dumeh kulobana manusa nu mikarep ka anak kula
Jadi kula teh geus lisan sing saha nu bisa ngelehkeun patih jamu mangli eta pijodulna anak kaula Sang Sudewi Sukesi. Oh hari keur akang mah teu kudu pasti ada geus nyaho tanagana. Moal aya jalma nu bisa ngelehkeun akang syarat jagat pramujita. Sabab moal aya pimanusaeunana nu boga pangawasa saperti akang. Oh. Ayeuna mah kieu we. Ari nya mah boga karep ka anak kaula bebesanan. Saha putra teh jenenganana? Ari anak kula Madana Raja ngaranna teh. Oh, mau bari jeung alus kitu. Atuh ayeuna mah kieu we. Sanajan teu ngayonan jurit di medan perang ngaladenan pangawasana Patih Jamu Mangli. Anu yakin ku kula teh moal dibikeun goreng kasebutna da geus nyaho eusi-eusining akang pribadi. Ayeuna mah atuh pangwiridkeun pangarti bae anak kaula teh. Kaula teh can sugema di mana kaula perlaya lamun anak kaula can boga hiji pangarti anu aya di diri akang pribadi. Peujeun ari ku kula mah teu bisa eta pangawasa teh ka Allah. Sugan ari mungguh kudu jadi anakna wujud manusia. Ayeuna mah tuh Kang upami nya bade mikanyaah ka anak kula pangwiridkeun sastra Jenderal Hayuningrat. Wejiar meneng lara-lara ya tenatinira ya denatinira wejiar juga wis mami lawan solendra salina pawarasa wejiara meneng lara-lara ya atinira ya atinira ekalawan mangga ikrsana praja negara Lokapala Prabu Wisrawa istung ngahuleng ngaragam meneng ngajentul ngahurun balung tawis bengut temangih tungtung susah manah taya sudana marga nu jadi lantaran meningkan yang ngaladenan perang batan pangawasa dipasrahkeun kanulian yakin bakal ngarempak ujari ngapala juata marasa ngajuata maraulu manten bayarobaya sajong-jongan ngahuleng ngaragam meneng hananging sanos barina kitu dasar wiku pinuh ku ilmu panita gede wiwaha hanteu kebat ngahuleng jentulna harsa ngambika Srinata mangat denira harsa pangandika Prabu Wisrawa ke heulaanan Rai Somali lamun kula ayeuna kudu ngawiridkeun pangarti teu naon-naon da piminantun meureun tapi panyaho pantrangna salira oge anu kungsi batal di mana ngawiridkeun pangarti ulah kasorot ku srangenge jadi ngandung hareuti meureun ngawiridkeun teh kudu hiji-hiji tempat anu suni jeung buni dah di lebah dinya mah ulah percaya ka Kakang Wisrawa anu penting pangwiridkeun anak kula Dewi Sukesi gelis cing Sukesi ka dieu cu duh kaulanun lama Dewaji sumangaya putra panjenengan Sukesi ngaturkeun semah bakti ka dieu ge ka wahidep tah kaula nu nyangakeun semah pangbakti wa ditarima wa cu meureun ke moal jadi wa mitoha ka dieu teh sanjana ama teh boga karep hayang ngareremokeun hideut jeung anak ama Raden Danaraja da puguh ka ditu ka dieu ge embung didahupkeun hayang ka hideut tah ku kituna ayeuna tuang rama masihan pancen yen hideut teh dina waktu ieu kudu diwirid pangarti diajara pangabisa
ku ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Oh, bakal dipasrahkeun ku kula muga sing nepi karunayan sabab heuh kasaha dinya kula masrahkeun lamun lain katurunan. Kacangking ku hidup sugan isuk jaganing pageto bisa ka anak hidup pribadi tidana raja sangkan ilmu teh turun tumurun. Mangga ieu kersana nu geulis kawanti-wanti Dewi Sukesih lan sanga pandita nyata Prabu Wisrawa. Begawan anu bakal ngajarkeun pangabisa sastra Jendra Hayuningrat. Sami lumampa enit kabale kamang di hiji tempat anu suni balina buni anu teu kasorot ku srangenge sadaya sami lumampa. Duh geulis didoakeun sing salamannya. Banglu selampahna Begawan Wisrawa prajahing negara Lokapala. Indit lumampah barina diiring ku Sangsu Dewi Sukesi lumebet ka Balai Kambang. Di hiji tempat anu suni barina buni sang mojang diwiri. Ku sanga pandita nu tos taweh woh kaayaanana. Di salebeting kamar anu poek barina tertutup. Mangga ieu anu nuju ngawirid saha anu lumampah. Ajabe sapranyata yang otepati jagat nataya pramesti. Dibarengan ku Sangsu Dewi Uma anu bakal samia lumebet nyatana kana gua Garba marga nu jadi lantaran. Ieu para juata marasanga juata maraul manten baya robaya hanteu widi upami sastra Jendra Hayuningrat diwiridkeun ka manusa turunan Denawa nyata. Kakang Panji Adalah adik guru. sumbang ngai sumangapun kakangnya ke semah pangbakti kahonyuk dampal paduka daun. Kukitu nago ngecukup lumur jemar hampura anu ditedak kersanaon salira anu mawi ngangkir kapun kakang ayeuna. Mangga adi guru ya pun kakang. Kersanaon salira paduka agung. Kakang Panji kaunu kapaksa kaula bakal lumungstur lan Dewi Uma kamar capada margi ari marga nu jadi lantaran Begawan Wisrawa praja Lokapala ayeuna bakal ngawiridkeun pangarti sastra Jendra Hayuningrat. Amuing. Baru krek diwiridkeun ka saha di guru? Ka Dewi Sukesi turunan Denawa turunan buta sanajan barina raja. Sumali teh buta nyatana Denawa nyatana raseksa kaayaanana Kakang Panji. Salajeng adikku. Hal ieu para juata marasanga utamana diri kaula hanteu widi Kakang. Upami eta sastra Jendra Hayuningrat diwiridkeun ka sakabeh manusa, pasti ieu manusa kabeh bakal gagas sakti mantra guna totosane bocana kulit ganti sukma kandange dewa. Kukituna Kakang Panji kula mihape jagat Suralaya. Kula lan Dewi Uma bakal lumungsur, bakal lumebet kana gua Garba na ieu dua manusa, sangkan ulah ngajadi, bakal jadi panghalang kana pamaksudanana Begawan Wisrawa. Mangga adi guru anu pangestu muga angsal dama. Dewi Uma tuh kaulan sumanganggiringan kana pangarsa Gusti wayahna ayeuna urang sami lumebet sampean kudu lebet ka Sukesi kaula bakal lebet ka Wisrawa urang teh mungkeun sirna manusa di lebah di sangkan timul jorojoy bogoh ka Sukesi Wisrawa teh lamun nepi ka timul jorojoy bogoh yakin bakal batal anu dipimaksud
sastra genre Hayuningrat moal bisa diwiridkeun ka Sukesi. Hal ieu matak bahaya ka kabeh manusa nu gelar di alam dunya. Lamun nepikeun ka diwiridkeunana ieu pangarti kabeh manusa bakal gagah bari narongka. Panyakit keur para juata mara sangat juata mara rumanten baya-robaya. Kukituna ulah rek baha kana naon dipambrih ku kaula. Sampean lebet ka Sukesi, kula bakal lebet nyatana ka Begawan Wisrawa. Sumajang ngiringan kaulanu, ayu urang samia lumaku. Mangga ieu kersana yang utepati jagat nata sambil lomobat kana gua garba Prabu Wisrawa kalayan Dewi Uma lomobat kana gua garbana Dewi Sukesi sadayana paras kaancikan para juata mangrupi gogoda kana pamaksadan Rejaya sekaring wawang ia muracia sekarning wang salira salin perbata lawan mangaya sadayana parantos sami kaancikan ku para juata mara sangat juata mara ulumanten baya-robaya atuh Begawan Wisrawa anu kawit bade ngawirid nanging ayeuna timul Jorojoyo boboh ka Sukesi hiji mojang anu gumilang hiji mojang anu lanjang nu geulis kawantiwan Wisrawa neuteuk ka pamunteuh Jorojoy kana manahna sereset kana hatena ngaleket teh ningal bitisna anu istu herang mencerang kaayaanna mangga denira harsa pangandika Begawan Wisrawa geulis Sukesi teh batan kudu dikaanak kulakeun heug lamun keur kula nikmat beureun karasan geulis duh kaulanu nah geuning bet kitu kunaon make rampa rimpi cabak cibi sae ieu panangan mani leuleus kieu cu nu saha ieu teh bageur mapan nu salira